adil heula sakedeung. Aya naon Cah Haji? Ieu nya Cah Haji teh can sempet ngomong nuhun. Geus ngabantuan di acara syukuran Cah Haji. Oh, gitu Cah Haji. Cah Haji mah meuli ka jeung saha wae. Panjang tatangga mah kudu silih bantu ari Cah Haji. Ieu Cah Haji aya rezeki saeutik. Bari mi HP ieu jang sinis oge. Rezeki naon atuh Cah Haji? Wow. Ieu mah ucapan hatur nuhun we, gede mah henteu. Padahal mah tong ngarepotkeun Cah Haji, da abi mah ikhlas atuh mantuan Cah Haji. Tapi ai Cah Haji maksa mah, mangga atuh. Urang nya ieu bari omah tang mikirkeun ka sinis oge. Aduh, hatur nuhun pisan Cah Hajinya. Atuh Cah Haji, abi bari kapayun heula. Mangga. Tempo heula amplopna sabaraha eusina. Nah, eusina sarua 50 ribuan. Itu adil Haji Neng sih mah. Dan capek nage urang, nya urang mah geus masak, ngirisan daging, bersihan bumbu, acan beberes. Coba si Enis mah masa ukur 8 piring, tapi sarua ieu buruhna 50. Tukerkeun sakugara renah urang anu pangloba gawena pang capekna. Ayeuna ieu keur si Enis. 20.000 meuceuh. Pirang 8 piring bungkul. Duit tinggal 20.000 deui. Acan jajan budak, acan keur dahar budak. Kumaha nya keur isukan? Kabeneran Nis. Hadiah sakedeung. Aya naon, Ceu? Ieu Nis, urang katitipan ku Cah Haji, mere amplop keur maneh. Urut kamari urang basa mantuan syukuran teh. Ieu keur maneh. Ieu keur urang. Geus satunya, urang saharep heula. Nur. Hararese. Buka warung teh. Nur. Beas 4 kilo, endog 1 kilo, minyak 2 kilo, gula bodas 1 kilo, royco, pecin, sabungkus, tongkoho, make mie. Hayo, 87.500-an. Tenang, Nur, 87.500-an. Wah, kahili. 20.000. Ayo, 87.500-an. Ada uang, ada barang. Oke deui we lah Nur. Alhamdulillah, aya keur saminggueun.